Ya Allah lindungi, ya Allah sayangi, ya Allah sehatkan, ya Allah jagalah. Ayah si Bilqis tapi ka dia itu ditukang ku naon can nyoraan di sholawatan si gada lamun diganti ku cing cangkeling bakal ngiluan kabeh ieu mah. Cing cangkeling eta manuk manuk cingklengna blos ka kolong Bapak satarna ari ece naonna daraek pe diajak edan komo aki-aki dihareup bari sorangan aduh karunya aki-aki babalatna aki sehat alhamdulillah si aki menikah kasep dihareup alhamdulillah ngan punten aki kasep kene salaki uing eling aduh kabeh ibadah ulajang berang penting ulah weleh bisina kaburu sadayana sholatullah ala toha rasul sholatullah ala yasin ari ngaji kudu jempe ulah bari ngorek aya nu ngorek HP sing jujur sing tarik aya nu ngorek HP nu make tiung naon hidung makan hidung kami setinya itu komo malah hati merasare bisi ditewaku kelong sadayana sholatullah ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin salawe 25 mobil sedan warna hejo awewe zaman bisa adang dan tak bisa lebih parah iya bapak-bapaknya belah mana iya teh rek nanya ke bapak-bapaknya ting belah mana ayah nuk itu ayah beli kompak nuk itu ayah loba kacida ari kana wajah sagala ditapel kana wajah sagala diterap hayang gelow make skin biwir berem-berem wajah glowing punduk hidung bujur mudu nu yarande biasana teh teh jadi yarande teh salatullah ala toha rasul salatullah ala yasin ayah siki 25 dua hiji eta salikur lalaki zaman kadang resep pamajikan astagfirullah cek meni tegas-tegas tadi memang ayah di dia ayah salaki nu resep ka pamajikan batur ayah ari pamajikan nu resep ka salaki batur ayah aura kasih ayah Indra Rusli ayah si Jule ayah Jule ayah kabeh astagfirullahalazim bo sing jujur mun sakira-kira di kampung urang aya salaki nu resep apa majikan bat urang ganti ngaranna keuyeuk saha ibu lamun ka sawah ece remen ka sawah sakali-kali tinggali keuyeuk mun keuyeuk ke lempang nak kahareup ti tinggalian anak kagigir betul henteu geus jelas-jelas di mah ge bogaeun pamajikan ge geul pamajikan ge bahen alakah resep ka pamajikan bat nu kitu ngaranna sing tarik nu kitu ngaranna geus jelas-jelas di mah ge bogaeun pamajikan ge hayangeun dia janan ngadon sok aya janan pamajikan batur nu kitu ngaranna geus jelas-jelas di mah ge bogaeun pamajikan ge hayangeun dibonceng
adan sok kabonceng pamajikan batur nu kitu ngaranna ojek ya. Astagfirullahaladzim. Ya kok ojek disebut keuyeun? Ari ece di dia eling. Berarti ece isukan lamun rek ka pasar cicing dihareup keur megat naon. Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim. Astagfirullah eling ece. Memang di dia ibu aya salaki nu resep ka pamajikan batur aya. Nu make kopiah naon? Hideung salaki uing sia. Astagfirullahaladzim. Menit teu sopan Pak Ustaz Aceng di dia mah geura ti dieu poksang pisan. Di dia memang biasa poksang biasa. Sing tarik di dia biasa poksang biasa. Di dia biasa mau balik mun pangajian tara dibere kopi geus biasa. Astagfirullah. Bangga ajengkeun kacar. Bu, Bapak. Tos bade jam 1 kurang 3 jam ngaji komo tos kaayaan ieu teh bulan Sa'ban tos sanes Rajab janten tos kantun sesa urang dipersingkat hapunten bilih simkuring soanten sareng pun bojo tos teu kiat nu penting singkat padat tepat engke bulang mawa ilmu manfaat dan karena berkat wae. Urang samikeun dina ieu judulna dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan imtihan. Berarti aya murang kali tadi penampilan leres. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sholat 5 waktu, eueuh tanggalan, eueuh tahunan. Berarti pinter panitia ieu sepanduk jang tahun hareup. Subhanallah, kun sae eta kreatifna panitia duka teu boga duit meureun. Berbicara tentang Isra, Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an bahwa ayatna Isra Mi'raj teh linuriyahu min ayatina. Allah bade ningalikeun tanda kakawasaan anjeunna. Mana mata bahasana ge min ari saur santri mali tabid sebahagian, berarti zaman kapungkur aya sebagian kakawasaan Allah nu ditingalikeun. Naon diantawisna ka di Mekah ka Baitul Maqdis sawengi, kan itu tanda kakawasaan Allah. Teu mungkin cek urang zaman harita. Makana moal liren Allah nyebatkeun atawa ningalikeun kawasaan anjeunna. Sing emut ibu, bu, bapak dina lapad atanapi dina ayat Al-Isra ayat eta ayat hiji 8 masjid ku Allah didua kalikeun. Subhanalladzi sakali asra sakali biabdihi sakali, tapi ketika Allah ngobrol masjid minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, berarti Allah ngawartosan ka urang kade perhatikeun masjid. Ayeuna aya kakawasaan Allah nuju ditingalikeun ti kapungkur urang diajar mapai sejarah 2004 tsunami pas pergantian tahun, betul? Tepatna 26 Desember tsunami Aceh, ratusan ribu jalmi leungit, puluhan bahkan ribuan rumah hancur, gedung-gedung bertingkat rata, jalmi seueur korbana dugi katengiang tsunami Aceh 2004. Bu, Pak, diantawis korban-korbana, diantawis bumi nu halancur, seueur sanes hiji sanes 2 ratusan masjid anu di bibir pantai seolah teu tersentuh ku ombak tsunami nu dahsyat. Aya masjid masih keneh aya. Setugintung jebol. Ternyata ratusan bahkan jalmi seueur kormana di mana teh di Tangerang harita. Dina pas jebolna Situgintung aya masjid di tengah-tengah cai seolah teu tersentuh ku jebolna banjir bandang. Seueur kakawasan Allah geuning masjid wae salametkeun, bahkan tingali
ketika menjelang akhir bulan tahun 2025, aya seorang anak muda bernama Arjuna rek asup ke masjid kalah diusir bahkan disiksa lebih parah dibunuh di masjid. Budak umur 20 tahun dibunuh di masjid di Sumatera Utara. Keun we disebatkeun ge ibu tadi engkekeun ku Allah Sumatera dilanda banjir bandang betul tuh. Ribuan jalmi leungit, puluhan bahkan ratusan rumah hancur, tapi beberapa masjid bahkan ratusan masjid seolah tersentuh ku banjir. Linuriyahu min ayatina, Allah ningalikeun ka kawasan anjeuna ceuk Allah kade ulah bahasana di mana masjid ilal masjid, geuning kunaon henteu minal kebon ilal kebon, geuning kunaon henteu minal sawah ilal sawah. Allah nyebatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berarti makmurkeun masjid. Betul tuh? Supaya naon? Alladzi barokna, supaya orang hirup berkah. Jalmi anu aya haulah di saputreun masjid ku Allah diberkahan. Nu mawi hoyong Cisaat, ieu teh Cisaat leres, Sukatani leres, hoyong berkah sok makmurkeun masjid. Ulah dugikeun kana udzubillah masjid kosong, bapak-bapak tarasol, ibu-ibu tarasol, budakna ge tarasol, eta keluarga kompak dina kagorengan koplok sanaon-naon geus koplok. Do ayeuna mah masjid eleh ku HP terus teu digerowan ku masjid hare-hare digerowan ku HP rariweuh. Da serba online ayeuna mah. Aya ojek online disingkat ojol, game online game mall, judi online jud, bantuan atuh judi online, judol, ojek online, pinjaman online, kontrakan online, cik sih bener atuh ibu ngomong teh. Karena kalinya wae atunya. Teraskeun ieu teh. Naon? Serba online. Budak teh ngahargaan keneh ka HP. Diperhatikeun hudang sare nu dioprek. Arek ulin nu dibawa. Mana-mana selfie. Betul. Rek dan selfie, jalan-jalan selfie, arek dahar selfie, oge maknya halo saya lagi bebeten guys, lapor reka mana-mana ge yang berlalu soba abu. Astagfirullahaladzim. Apalan kan ukar itu ya. Bu, nepi ka eta naudzubillah aya inungna nu keur dirawat di rumah sakit di Kemitan ku budakna da eta ngoprek we HP, inungna keur sakarat. Cekrek dipoto hai guys, inung aing sakarat. Kakolot ngalau ka inung nyarek ayana minta duit eta budak kudu cekal sirahna jadi cekek sih galak urang Cisaatnya budak ngoprek HP dicekek cepeng sirahna ku ibu wapatahan ku bapak sabab budak adalah titipan ti Allah amanah bu ti Gusti bakal ditaros, ibu bakal ditaros, bapak budak sok diwurukan apa tara diwurukan kuruna ku ibu tauhidna, pikihna, tasawufna, fardu ain ta kewajiban indung bapak ngawurukan. Teu bisa abdi mah ngawurukan titipkeun ka ustad, titipkeun ka ajengan. Hanger budak mah sok kulin wae balik wae ke pasantrenkeun.
Sina apaleun kumaha capekna jauh tinu jadi kolot. Sina apaleun kumaha ngargaan kana jadi indung bapa. Ternyata capek geuning ngurus teh. Capek ngeuseun teh apaleun budak di mana? Di pasantren. Bok teh di pasantren mah budug cenah. Ayeuna ngobrol kitu nya. Ibu bapak pun teu sadaya santri budug henteu sadaya. Jeung deui santri mah dina budug-budug ge baroro. Makanya aya budug barokah. Kumaha hejo teh barokah. Barorok we budug mah masantren bud. Ajenganna ge bunga. Astagfirullah, ieu ka ajengan geus nyebut budug ibu. Yang barokah mah lain budug atuh. Nya rajin ibadah, daek ngaji, saya amalkeun ibu teh. Osok pangaosan. Alhamdulillah pangaosan teh capek-capek ge urang teh tunuh ini ka pangaosan bisa barisa. Sasarengan neangan ilmu ngaji barisa eta. Sasarengan neangan ilmu barisa re. Ngomong sarena peuting poek, beuki peuting beuki poek, sieun loba jurang tiga jurig di mana aya mah? Ieu aya di Cisaat loba jurig gitu. Jurang dirinya bisa ti Gurawil tadi ge munurna mobil sieun ti Juralit. Ngomong pangaosan teh pinuh ku ibu-ibu lobaran ranjau kamaksiatannya randa we. Di dieu baranda Kang ajengan Aceng seueur randa di dieu. Keun wios ibu randa-randa ge nu penting ngeureuyeun ngaji. PDKM lo baranda ngeunah cenah. Kumaha randa ngeunah? Ngeureuyeun ngaji, randa ngeunah kumaha? Supaya teu loba teuing randa ngeunah nu boga salaki jurungkeun sing daekeun nyantri ece kana nyandung we. Can nyandung ge ibu geus begung aya kalau geus ya kumaha ngaji teh jadi kieu nya. Keun we ngaos mah sing enjoy. Kudu loba sedekah. Ngaji loba seuri kumaha aya. Channel saud majalah The Times, terang majalah The Times nu berbahasa Inggris itu disebutkan bahwa lamun urang enjoy senyum itu saraf motorik wajah itu bakal terbentuk untuk menunda 70% penuaan. Singkat cerita mah nu gembira keur ngaji teh senang kieu we padahal lo bakal riweuh seuseuh eta teh awet ngora gitu. Lamun keur ngaji batur suri haha ieu mah kan bau deui kieu. Batu mah haha ieu bau deui tempokeun tereh modar eta. Da batur mah suri mah baeud we. Tapi seri teh hiji kudu aya penyebabna, dua kudu aya batur. Bener. Dalamun ibu ayeuna isuk keur popoe sorangan ngan sesuria hareupeun sampayan. Eta cepak kungu ge cepak DKM ti iraha karasana cenah. Terus gitu, Bu? Matakna keun we lah stres ge ibu-ibu puyeng ajenganna kalawa GR. Eta geus nyebut gelo ka ajengan. Nya tadi nyebut budug ka urang. Ayeuna nyebut gelo. Tunuh teh, Bu? Lamun ibu bapak tunuh itu wajar keur ngaji kieu. Tapi mun balik keur pidato tunuh eta teh kurang sare. Astagfirullah. Kang Aceng di dieu mah jadi ajengan teh kudu kuat mental. Disebut budug, disebut gelo kurang ajar cenah.
teraskeun ieu teh. Al-mar'atu imadul bilad, berkah itu dimulai dari perempuan. Tingali dina Al-Quran surat Ibrahim Allah nyebatkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ngerti itu? Paingan molohop. Ya Allah, kami ninggalkan istri kami di hiji lembah anu eueuh tangkal, anu eueuh daun-daunan. Padahal Mekah itu, kapungkur itu adalah lembah ghairi dzar'in, nu teu aya tangkal hiji-hiji acan. Tapi berkah seorang istri namanya Hajar teu ngabantah ka suamina tara ngalau. Tah dengikeun. Tara ngalawan ka salakina, tara Siti Hajar cek suamina teh teu keun di dieu antosan kami rek nuturkeun piwarangan Allah. Rek dakwah nyebarkeun Islam, ditinggalkeun istri jeung budak masih orok beureum keneh, teu kabur dipaparin roti sapotong, ieu mah atuh sagala aya, dipaparin aqua mun urang mah cai ngan satengah botol, teu aya tangkal, teu aya komo dugikeun ka toko supermat nu sanes kanten naon pasar teu aya. Tapi berkah istri solehah eta disebut alladzi barokna haulah Masjidil Haram sekarang itu adalah hasil karya peninggalan istri soleh. Tara ngalawan kasalak, tara molotot, tara nyarek, ungut-ungut we nya. Jadi amalkeun ibu wih kabumi teh kadu jadi suami teh sok khairun nisa'i imro'atun idan nadur tahassarotka. Tetep ku ibu, tetep ku bapak, itu netep na bapak kanu jadi ibu pahala luar biasa. Ditetep ku salaki teh kieu. Ieu mah ditepok ku salaki naon sia dulu. Naudzubillahi min dzalik. Salaki teh ulah dicarekan we ibu. Bisi stres. Da salaki emang ngasarewae nya meureun puyeng eta teh. Mun puyeng salaki dibere bod. Miluan atuh dibere bod parang tedai kedahar salaki dibere sok tedai kedahar bere sok buntut aja pang dibere soptek di sisaat salaki dibere soptek atau mah budah meureun salaki dibere soptek balikan deui salaki tedai dah beres sok buntut supaya boga pak naon tenaga energi bergizi bervitamin betul. Usaha kita daek gawe buat yang kurang gizi salah kita daek digau bere pitam miluan salah kingan males wae bere vitamin mungeun ka masjid salah kita bere sus kalau kita masih diberi susu, kumaha? Batur mangagari di kamar masjid, iya bapak dia. Wah, sia budak jiga karti wae. Batur masarolat di masjid berjamaah imam. Jadi beri susu, kuihan deui salaki teu daek kamas. Bere sumang. Dasar kita kudu dikenyang nahaon eta dikendalikeun ece dikendali supaya daek ramas rajin berjamaah semangat usaha ekonomi maju salaki gede kan ya Allah ini dikit-dikit betul di baledog siapa aku gede kanya ibu mana jadi kudu gede kanyut ibu mah era tuh kubuda seueur tugas istri mah hiji muyakeun salaki tadi teh ku penampilan ku kasopanan dua wa ida amartaha atau akka mun dititah ku salaki tong sok ngalau tong sok nyarek api-api we ngopek-ngopek
sok ibu teu seueur tugas ibu mah ibu teu kudu sasapu henteu terus henteu sok tinggal dina kitab fikih taroskeun ku Pak Ustaz Aceh ibu-ibu teu kudu sasapu henteu teu kudu ngepel teu kudu nyeuseut teu kudu faktana mah ayeuna mah nu ngepel ibu-ibu sasapu ibu-ibu ngasuh budak ibu-ibu nyusuan budak ibu-ibu nyusuan bapana cik jujur atau di saat jujurnya ulah bohongnya ari bapak-bapak di dia sok nyusu osok oh batur ge osok si itu budak molok ngarti teu neng Bu padahal eta kabeh kewajiban bapak-bapak kulna mah nu sasapu bapak-bapak nu ngepel nyeuseut ge ngasuh budak nyusuan budak makanya bapak-bapak nyusuan budak atuh mun budak cacingeun atuh tapi nya nyusuan itu sok tingali dina bab fikih bab hadona bab berdoa itu kewajiban bapak-bapak buktina ketika terjadi perceraian bapak tetap wajib ngadapatkan ibu selagi eta mantan istrina masih keneh nyusuan nu jadi budak nah jadi nyusuan teh kewajiban bapak-bapak kan kulantaran bapak-bapak teu bogaeun nen maka pasrahkeun kanu jadi istrina ibu mah penting di dapur sing bisa mas dareupeun cermin sing cantik di bed miluan atuh di dapur sing bisa mas hareupeun cermin cantik di bed deketeun salaki daek ngadangukeun papa ka salaki aing ngadangkap wae kudu ngahieu wae deh ngadangukeun papatah salaki ai por balik ngaji engke tengah peuting kieu atuh si ibu bapak di teraskeun ieu teh geuning geus jam 1:30 lajengkeun kapun bojo sieun yang kudu ngadangkap sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in kurang kompak sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in doa rajab Allahumma fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasid salam salam deui Allahumma fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana mugi Gusti ngaberkahan sasih Rajab sareng mugi Gusti ngadugikeun kana sasih Ramadana Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina Allahumma shalli wa sallim luar
luar biasa Mustami sangat kompak alhamdulillah. Sanajan tiung dipake beda-beda warnana, acuk diangge beda-beda warnana, tapi sadayana tujuan sami saja tolabul milarian tiungna beda-beda warna berem aya warna bodas warna hidung warna biru anu gendut nu gendut aya teu kudu seuri nu gendut aya alhamdulillah di paparin gendut teh ciri barung sing jawab ciri barung bantuan ciri barung anu begang aya anu kuru nu begang aya alhamdulillah di paparin begang ge ciri lobahu hulang aja astagfirullahaladzim makanya loba nu begang disebut loba hutang cenah aja parah pisan orang dia memang gaduh hutang gaduh sing jujur gaduh hutang gaduh kreditan gaduh eta tiung dipake lunas encan katingali nu can lunas mah tiung lagi nyengsol ngadon di balon luar biasa alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap sampai nu dilengkahkeun kurang sadayana pandangan reupatkeun kurang sadayana sejatolabul sing jadi wasilah dihampura dosa-dosa orang sadayana ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Kunaon pangna urang penting na kudu bilayan ilmu, kunaon pangna urang penting na kudu ngaji. Punten salah sawios keterangan nyibatkeun palaula bil ulama nasran naskal bahaim andai kata di zaman ayeuna jalma geus hararese datang ka pangajian jalma geus embung datang ka masjid teu hayang datang ka madero ngajauhan ka para ajeng keheul ka para ajeng teu hayang ngadayekeun papatah ti para alim ulam yakin hirupna bakal hina yakin hirupna bakal sesat leuwih sesat tibatan sato naudzubillahi min naudzubillahi min matak sok ngaji sing balener mun keur alit neng mun keur sakola keneh sok lah aya aturan beres SD beres ngajina naudzubillahi min neangan ilmu sing ben ulah wakak bobogo naon sababna apalah arti bobogohan kan itu bakal prek pada waktunya betul henteu betul henteu naon deui aya bobogohan terkadang bobogohan jeung saha kawin jeung saha aya anu kitu bobogohan 5 tahun nih kawin jeung si Besti aya harusnya edan tinggali tapi nanti si Neng teh ya Allah teh haji hese melupakan kenangan terindah teh bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukmu kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku eta ini ngiluan tinggal Bu tong sok loba alasan ketika datang pengajian teh mun disamper pengajian alasannya risang tecalakana ti ketokan gutak kegitak si gajal mah aya anu edan make tiung naon merah atina ati uing atuh sia aja teu sopan kaajaan terkadang ieu mah aya ketika rek pengajian teh loba alasan sakali disebutkeun cucian piring encan 1000 alasan lamun disamper pengajian tecalakana dangdutan jauh oge kukurusukan alasan baju nacan garing atawa loba cucian piring aya tamu anu sumping atawa api-api gering Senin Selasa waktuna usaha Rebo Kamis bagian belanja Jumat Sabtu sampai Minggu bagian Bang Emok melulu aya anu kitu aya aku berjanji aya anu mana sih ya alhamdulillah ya Allah ieu meuni pinuh kieu na meja kumaha caritana Bapak meuni seueur pisan meuni komplit punten makana ieu aya jeruk sagala aya apel sagala ieu mah dibahankeun Bapaknya punten
Nepi ka mana bieu teh? Nepi ka mana? Nepi ka mana? Allahu Akbar. Bu, pentingna urang ngaji, malah mandar urang jadi jelema anu soleh, lain jelema anu salah, betul? Sabab aya jelema anu salah, aya jelema anu naon? Soleh, betul henteu betul henteu? Jawab kurang sadayana, aya sol. Aya sal. Jawab ku sadayana siap. Soleh ngaku soleh sama dengan iya soleh salah bener-bener ya teh salah. Soleh ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh sama dengan salir tah cerita aing mah lieur nu penting mah urang hayang jadi jalma anu mudah-mudahan urang sumping ka tempat anu mulia sejak milarian ilmu sing jantan turunan anu soleh solehah amin ya Allah ya Rabbal utamina mungkin ayeuna kalalesan pengajian aya digabungkeun sareng memperingati di Isra Mi'raj keunana baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi dina kaping 7 likur sasih Rajab nuka catur numut kaol anu masyhur Kanjeng Nabi teh disaur di papangku malaikat nyandak buruk nuka lempang teh kawas kilat tutunggangan Nabi geuning ibu ngaharulang baik bangun teu bari teu bisa bener jujur teu bisa sing tarik teu bisa dulu aku suka padamu dulu aku memang suka kadang panonna alus irung alus biwir adi tempoti hareuti gigir ngan hanya kalakuan gunta aganti atau sirikna nah aku naon nu geulis lobanu nah aku naon nu bangor lobanu sigana mah asa aing bisa apayu atungtungna tuh kan Kang Aceng di aredan mah bisa cek kuringnya Bu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi di Isra di Mi'rajkeun ku Allah subhanahu urang wajib percantan wajib ngimankeun yen Rasul parantos diisrakeun di Mi'rajkeun ku Allah sakumaha dina kitab Jawhar Tauhid disebutkeun wajzim bi mi'rajin nabi mara'au wa bari'an li Aisyah bima romau sanajan urang teu pernah diri langsung kejadianana sanajan urang teu apal langsung pas harita kejadianana tapi urang wajib ngimankeun yen Rasul parantos diisrakeun ku Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Mekah ka Madinah kurang tarik di Mekah ka Madinah Palestina cek saha Madinah tarik bari salah cek ari Masjidil Haram aya di mana Palestina cek Masjidil Haram aya di mana di Mekah cek Masjidil Aqsa aya di mana Palestina berarti Rasul itu diisrakeun ku Allah di Mekah Palestina ujung-ujung jadi Madinah da urang mah refleks mun nguping Mekah pasti jeung naonana Bu Ibu upami ibu sadayana bapak sadayana ditakdirkeun ku Allah sumping ka kota Mekah amin sigana embung aminan teh amin tarik kate kurang tarik upami ibu bapak ditakdirkeun ku Allah tiasa sumping ka kota Mekah teras ibu sumping ka kota Mekah teras lebet ka Masjidil Haram pasti ngadoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sareng saterasna
teras naik eskalator lift anu berjalan ibu teh netep payunan Ka'bah Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa ta'riman wa takriman wa takriman terasna ibu upami tos ngadoa payunan Ka'bah tos tawaf ngelilingan Ka'bah tong hilap tingali aya tihang-tihang Masjidil Haram dipengker aya hiji warna anu beda rata-rata tihang Masjidil Haram itu warna bodas tetapi aya hiji tihang warnana beda semuka berem-bereman diabadikan dugi ka ayeuna eta tihang teh diabadikan dugi ka ayeuna eta tihang kunaon dibedakeun ternyata eta tihang tilas kapungkur Rasul narikeun kana burukna ketika di Isra dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu Numawi mudah-mudahan sing tiasa ngalaman ka Mekah sadayana. Urang tingali saksi sejarah Rasul kapungkur ieu geuning tihang teh, ieu kapungkur Rasul naikeun kana buruk teh, ieu geuning warna tihang teh nya. Ya Allah, mudah-mudahan aya nasib sadayana tiasa angkat ka kota Mekah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sim kuring alhamdulillah tina sataun merakatan ngangkatkeun umrah ti luang sulan sataun teh nyenak jamaah sim kuring nyenak jamaah istri pameget nyenak sareng pelancek sareng caroge panginten di sarangan margi di ditu mah aya tempat anu khusus pikeun istri aya tempat anu khusus pikeun pameget janten upami pembimbing istri deui urang teh moal gab tataros orang hoyong ka Mekah sing tarik sing jujur hoyong ka Mekah boga duitna atuh rek kumaha ini cek sarekat ka Mekah teh kudu make duit pesawat tik saha duit tah kakara pesawat tina besi aja ari aja kunaon kana duit mah emang duit tara rasaan ieu teh ya Allah ya Rabbana ya karinda nya cenah yang sagala rupa ge ayeuna butuh kunaon meuli beas make dengan sangu make rajaban ge mawa panggungna ge make sound system ge make anu ngaji na oge jelema astagfirullahalazim salaki uing disebutkeun duit nu ngaji mah euceuk jelema ngan beukieun sangu ya Allah eta si aki kan pas duit itu ae ibu upami ibu hayang ka Mekah bapak hayang ka Mekah sim kuring jeung jampena dituturkeun moal Bismillahirrahmanirrahim lamun urang boga penyakit datang ke rumah sakit bade berobat tapi henteu daftar dipariksa moal diobatan moal cager moal atuh aja cenah abdi teh dokter nah abdi teh dipariksa wae abdi mah teh jam 6 datang ke rumah sakit teh abdi mah teh jam 7 datang ke rumah sakit teh nah abdi mah teh karek geus dipariksa deui teu daftar henteu atuh rek kumaha dipariksa betul urang teh hoyong ka kota Mekah hoyong tawaf ngelilingan Ka'bah hoyong sa'i di Safa ka Marwah urang teh hoyong terang hoyong makom Rasul hoyong sumping ka makom Rasul ka kota Madinah kunaon aja teh indit wae kunaon bapak teh dipanggil wae eta geuning apa kunaon teh daftar wae duit deui wae bu palebah deui punten bu bapak ulah leutik hate ka Allah naon sababna Mekah Madinah lain boga kerajaan Salman Mekah Madinah lain boga kerajaan Arab Saudi tapi Mekah Madinah gaduh Allah Subhanahu sakira-kira can aya artos datang ka travel mah sok daftarkeun heula langsung ka Allah dak nu gagaduhan kota Mekah dak nu gagaduhan kota Madinah daftarkeun langsung ka Allah iraha ketika geus beres salat seueurkeun shalawat haji 11 palikan ketika batur keur jempling urang nyaring ketika batur keur tibra sok urang hudang salat tahajud walau rakaataini sanajan 2 rakaat rekeskeun dirinya ka Allah suhunkeun dirinya ka Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bukankah anjeun teh hayang tempat mulia munggu Allah? Bukankah anjeun teh hayang naik darajat? Bukankah anjeun teh hayang sakabeh
teh dihasilkan pamaksudan sok pentak kami ketika batur kerjempling urang nyari matakna sing daek hudang tipe osok hudang tipeting sing jujur osok hudang tipeting arek naon si arek kompol nya geus kompol kumaha sare deui berarti encan ombe can dicalana deui paingan cucunguk napal aing boga sayang anu anyar cucunguk astagfirullahaladzim paingan ngalewat ti bau hang serungkul ka ngajengan Aceh lebih ka mana bieu teh lebih ka mana Bu ibu naon atuh nu janten sababiahna rasul diisrokeun ku Allah rasul dimi'rajkeun ku Allah nu janten sababiah pangna rasul dimi'rajkeun ku Allah adalah ketika dina eta tahun rasul itu dikantunkeun wafat ku istri tercintana nu mawi dina eta tahun disebut tahun amul husni tahun kesedihan rek teu sedih kumaha rasul dikantunkeun wafat ku istri tercinta istri anu paling setia istri anu berkorban luar biasa istri anu teu koret kanu jadi salah nah nya menikah langsung cenghar gitu Bu ibu saking kesetiaan Siti Khadijah Rasul ketika anjeunna di gua Hira nampi wahyu teras-terasan di antaran tuangeun bahkan jarakna henteu cakap tapi jarakna jauh jarakna jangkung jarakna tapi senantiasa Siti Khadijah teras-terasan masihan tuangeun itu ciri istri anu soleh nu mawi pantas Siti Khadijah dijantankeun istri pertama nu masuk ka surga hoyong urang lebet ka surga sing tarik hoyong urang lebet ka surga ibu kudu siga Siti Khadijah nu teu pernah ngalawan ka salaki nu sok ngabungahkeun ka salaki ibu ketika Siti Khadijah sumping Rasul ka bumi baiti jannati rumahku surgaku cantik payunan caroge sengit payunan caroge dangdos payunan caroge saha Siti Khadijah turutan ku urang ulah nepi ka keun salaki urang balik ti panyabaan 2 bulan teu balik ti pamajikan datang ka imah kuduna baiti jannati ieu mah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ningali pamajikan siga jurig rek teh siga jurig kumaha buuk 2 minggu can dikeramas paana cakan itu ka dieu tuluy eta kasarean di tengah imah sarena teh make daster haid daster teh meuning nyingsat teh katingali urut budugna bahkan ya Allah ya Rabbana ya Karim kelekna kaditu ka dieu eta rambut katingali ya Allah ya Rabbana ya Karim nu paling parah eta kutangna eueuh talian talina disambung ku orlet tapi cek salakina da aing teh rindu urang teh sono keur jadi pamajikan ditangkep ku salakina ngajerit eta orlet da nyuhal ka salakina ya Allah ya Rabbana ya Karim pas dicium teh salakina ngabudah aya autan ka dahar Bu Robi sing bisa ngabungahkeun kanu jadi salaki mun ibu balik rajatan can lebih wae balikan deui rajabanana betul nu mawi sing sae kanu jadi salaki ketika salaki ibu rek ka sawah anterkeun nepi ka lawang pantok pasok dianterkeun astagfirullahalazim Bu ari ibu ka salaki manggilan naon mami papi kan zaman ayeuna mah mami papi mimi pipi mama papa mun aya nu nyebut awena bunda lalakina panda eta anterkeun ku ibu nepi ka lawang pantok mami cek salakina ya papi mau ke sawah dulu papi mau ke kebun dulu oh siap sebentar papi mami siapin dulu pacul buat papi jangan lupa pakai duduk kuy takut nanti papi kehujanan papi hati-hati di jalan ya dicium salaki meh ka sawah pasok itu tarasia astagfirullahalazim akur astagfirullah ada tara ka sawah da oge Bu lebih kana ngabieu teh ka sawah Bu urang nyium kanu jadi salaki nyium kana tarangna
salaki geus balik ti sawah balik kapanasan balik ke sama koprot dicium ku urang eta ibarat nyiumkan Hajar Aswad. Pertanyaan, Hajar Aswad di mana? Di mana? Di Mekah. Can karuhan urang bolak-balik ka Mekah bisa nyium Hajar Aswad. Urang can bisa ka Mekah can bisa nyium Hajar Aswad langsung. Ciuman salaki urang di imah aku di hideungna. Si ibu balik ti rek dimanfaat rek diamalkeun. Mending geus manyun ti dieu mula. Balik ka imah salaki teu pangajian digablokeun pantona bapada keur nonton TV. Eta cek salaki nah pamajikan balik ka jadi gelok kieu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim Bu. Neng. Bu. Ulah ngalau. Komo nyarek. Sok aya nu ngalawan ka salaki? Sing jujur, sok aya nu ngalawan ka salaki? Aya. Nu bawakotan sok aya? Aya. Nu nyarekan sok aya? Aya. Anu mana? Nu dina panggung. Astagfirullah. Sok dibukakeun. Mang Dudan, udah Mang Dudan, naik taksi hujanan, pengajian sok pengajian, kasalaki sok ngalawan eta kasalaki, sok ngalawan kasalaki sok nyarekan kasalaki sok malok, alamun salaki teu bogaan kompak kabeh ge kumaha duit. Betul? Digarut akur kumaha duit? Akur? Matak jujur ditaruh ku sim kuring, mending duit mending salaki. Sing tarik mending duit mending salaki. Duit? Astagfirullahaladzim tingali Pak, aliran sesat tungku duit cenah. Ibu sing jujur, mun ibu boga salaki ibu lamun gawe di lembur 500.000 gajina, kitu ge mun aya duit tah. Tapi lamun di luar kota gawena 5 juta ditransferkeun ka ibu ngan teu balik salakina, mending duit 5 juta mending 500.000. 5 juta mending salaki mending duit deui wae duit. Allahu akbar. Paingan atuh paingan cung ciripit ahai tulang bawang bibir mancung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang kasalaki wumung wang di dapur jadi terang anak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari gutak gitak birit ngabibita sayang berit. Astagfirullah. Bu, ibu cok ibu teneng, ibu teh da alim ngalawan kasalaki mada ibu ge apal sok ngilu pengajian dosa eta teh hukumna. Komo molotot komo nyarekan ngan ibu bingung kumaha cara menanganina sabab teu saeutik zaman kiwali loba salaki nu pikasebeun. Loba salaki di zaman ayeuna tuluy teu nu merhatikeun kanu jadi pamajikan, nu cuek kanu jadi pamajikan, nu teu merhatikeun kahayang pamajikan, nu teu peka kana kahayang pamajikan. Aya anu kitu. Nu mana? Nggak jadi ka urang wae intinya. Ya Allah, Bapak ayah. Bapak ayah. Punten Bapak sakali-sakali mah pamajikan teh perhatikeun, Pak. Betul? Pamajikan teh ngurus di imah teh geus capek. Sagala lupa ku pamajikan, betul henteu Bu? Betul. Mata punten Bapak, kunaon Allah nyiptakeun istri lain tina tulang kepala? Sabab istri dijieun ku Allah bukan untuk jadi kepala rumah tangga. Betul? Istri ciptakeun ku Allah lain tina tulang pandangan. Sabab istri dijieun ku Allah bukan untuk disakiti. Betul? Betul. Istri dijieun ku Allah lain tina tulang sampean. Istri dijieun ku Allah lain tina tulang sampean. Naon sababna? Sabab istri bukan untuk diinjak-injak harga diri. Nah, betul? Betul. Istri dijieun ku Allah tina tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk deket nakan hate eta teh ciri bahwa sakabeh awe dalam dunia hayang selalu dimengerti hatinya. Betul henteu? Matakna ketika pamajikan camber beli ati sareng daging, beli tulang jeung rorongkong, kasalaki judang jeding hayangeun geulang. Aya anu kitu. Sing jujur aya anu kitu. Dipangbelikeun teu ku salaki. Dipangbelikeun teu ku salaki. Akur atuh ari kitu mah. Bu, Bapak, Pak, araya. Sae Bapak ngering pangaosan, meh Bapak apal
apal kana bapakna meh bapak apal kana kewajiban nu jadi salaki punten di antawis kewajiban salaki adalah merhatikan kalau jadi pamajikan tuang nak perhatikan baju nage perhatikan dangdan nage perhatikan oh sorry pamajikan baju kusalaki tara osok tara sing jujur osok tara iraha hidung sorangan si aki sudah tinggal itu paingan atuh paingan salawe 25 sapu injuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganjuk tarabe beja cik si aki yuk cenah tarabe beja punten pak ketika bojo bapak ceot melian pak hek pesen baju eta teh lain saperuna sareng pamajikan bapak teu peka salakina padahal eta teh kewajiban salaki tolong tuluy punten pancet tadi pamajikan teh kudu kudu geul jang salak ieu rek seungit rek geulis kumaha dibere modal ku salakina ge henteu betul henteu mata punten bapak-bapak mun pamajikan hayang seung pamajikan hayang geul pamajikan hayang glow bere mod sing tarik bere mod ku salak hidup ibu-ibu hidup ibu-ibu katakan yes untuk katilu kalina hiji dua tilu sing tarik hiji dua tilu astagfirullah well si aki sorangan karunya balas ulah bapak balas ulah tambahan ulah rek nambahan sabaraha saur rasul dina rumah tangga sapertoskeun nyanak benang atau baik nyenak rambut kuduaan mun hiji nyekelan nu hiji metot nu hiji ulah milu metot bisi pegat boga pamajikan ge kitu mun ngacaprak ulah milu ngacaprak da capeyeuna pamajikan ge nginum sorangan ulang-ulang nginum deui eta capek geus ngacaprak Rasul ge nyebatkeun neangan tisu ridallahu birido zauji ari ridona Allah kumaha ridho salat tah dengekeun najan ibu ibadah rajin maca Quran rajin pangajian rajin sodakohna rajin polotot kasalaki rajin moal ditarima ibadah eta nol sabab eueuh ridho tinu jadi salat hidup bapak-bapak hidup tulungan itu ka mana bapak-bapak aduh sin Bu jadi lamun rumah tangga itu bukan hanya saling menyalahkan tapi orang saling melengkapi. Lamun rumah tangga tidak dibarengi dengan ilmu maka hanya sebatas rumah tangga pasangan. Lamun hanya sebatas berpasangan hewan ge punya pasang. Mun hanya sebatas memiliki keturunan binatang ge mempunyai keturunan. Mun hirup hanya sebatas makan dan minum monyet ge sok dah. Naon bedana jelema jeung monyet? Buluan mesin jelema ge buluan da nya. Ngan bulu monyet mah digebudkeun ari bulu jelema mah diencelok-encelok. Beda tempat beda ngaran. Monyet buluan dina sirahna bulu monyet. Monyet buluan na beheungna bulu monyet. Tapi jelema mah beda tempat beda ngaran. Dina sirah bulu rambut hanapeun tarang eta bulu hanapeun halis bulu astagfirullah
manya mata buluan ece atur rusak meureun mata buluan. Ih nyeri meureun mata buluan ya. Oh bulu mata ibu nu aya mah bulu bibir mata. Oh tak ngaji sing bener gitu. Dina irung eta bulu innalillahi. Ibu daek boga salaki irung buluan. Eueuh bulu irung eueuh. Nu aya mah bulu liang irung. Oh dewe. Luhureun biwir eta bulu. Anapun gadok bulu. Anapun biwir ieu saeutik bulu. Alisnya. Jawab ieu apal teu? Taluk. Jawab ulah. Yakin jawab ulah. Bari dikupingkeun. Moal ngambek. Ieu hanapeun bibir saeutik ngaranna bulu dan. Bulu dan. Ieu kumis dan jenggot. Kita ngaji sing bener geus sok. Kumis dan dina kelek eta bulu. Dina dada bulu, dina bujal bulu, dina aduh aya budak deh. Coba kabok nuyuk ya. Bantuan dina bitis, bulu bitis. Geuning diliwat cenah. PR tuh budak geus kikieuan. Jadi di Cisaat aya PR Kang Ajengan neangan bulu nu kaliwat. Ya ternyata bulu ari monyet buluan, jelema ge bulu. Jawab sing tarik nu ngajawab mudah-mudahan sing sehat awak na amin. Ari monyet sok dahar tara. Ari monyet sok ulin tara. Monyet sok ka masjid tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok berjamaah tara. Monyet sok sholat tara. Jawab leuwih tarik mudah-mudahan leuwih lancar rezekina. Ari jelema sok dahar tara. Jelema sok sare tara. Jelema sok ka masjid tara. Sok ngaji tara. Jelema sok sholat tara. Atau lamun ibu boga saraki dahar beki ulin beki ka masjid teu daek berjamaah eta pangajian salat oge nu kitu teh ih aing teh bari nunjuk ka urang atuh neng teu sopan ibu atau lamun ibu bagas saraki teu daek we salat berarti ibu tunggal peuting sok sarejong. Sarejong monyet ari pas digegepan geuning bulu kabeh. Jebak ieu na. Mana si bapak-bapak? Caraya bapak-bapak. Neng. Atau namun neng boga kabogoh tar daek salat berarti neng teh sok bobogohan jeung bobogohan jeung monyet dibonceng beb ayo beb ada plok jeung monyet naudzubillah kan baheula mah ayeuna bobogohan teh ya Allah pajarauh ayeuna mah geus nyebutna ge mamah papa jeung kabogoh teh ayang beb ari geus putus babi ya Allah budak mula ayeuna mah goya buuk di buruman di konengan di lajaan sakali juga belum sirah anting batur mah anting di negara luar negeri di Eropa antingna berlian antingna emas imah kawat sampayan ya Allah naik motor sanunas ganti kenal pota di klakson tek kirdit
ada di gas restoran ai sholat tara berarti lamun neng dibonceng kuno tara sholat berarti neng teh ngadaplok di aduh iya ngaji jadi kieu-kieu teuing ya Allah ipun neng bapak ibu punten nemeh diobrolkeun sanes heureuy sanes Allah nyebatna Al-Quran jelema anu teu daek ibadah jelema anu teu daek ngaji ulaika kal an'am jelema anu teu daek salat eta jiga sato jiga heu monyet aya kitu aya dia naon dina Quran surat naon Al-A'raf ayat sabaraha 178 terang teu ayatna bade ngupingkeun leres sok upingkeun ieu ayatna surat Al-A'raf upingkeun cicing 178 kan sudah seriwe ipan aing ekor ieu teh baheula orang juara internasional dan kabeh pesertana kabur walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins dulu eta nganduaan ieu urang bulat beung geus ranteng ditah pae we ka ajengan teh bade ngiringan bade yo ala bidikrillah tatmainnul qulub zaman nu nyebut jenengan Allah dikir ka Allah itu ku Allah ditenangkeun hatena zaman nu nyebut lapan Allah di ku Allah diberkahan rezeki amin bari amin tarik tingali panangan ieu tingali Allah gitu engke lahum qulubun la yafqahuna biha nah lebih tadi walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha sing tarik mudah-mudahan lebih tarik sebeki seueur rezekina sehat awakna betul miluan we kalah balam sing sentruk sia beuh atuh mah Allah Allah bukit bengo isuk tebokeun putentit ieu ciri-ciri itu ciri anu teu nyebut Allah ek bengo isuk matak tebokeun gigireun ki ibu tingalikeun jeung kicing kieu tingalikeun eta ek bengo isuk mending nurutan mending bengo menang pahala nurutan bukan cicing wae atuh terakhir betuskeun bisi setruk kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun so pun eureun bengok jangan gitu lah. Iya ayah dini tukang tinggi nih sama tetega aing nempona. Oh bul palon ngaburileng. Kita rek eureun sieun bengok. Rek tuluikeun beak napas. Jaba begeut geus pias. Ih aing kumahanya ieu.
Saur Allah nyebatkeun bahwa aya jelema diasupkeun ka neraka jahanam walaqad darana li jahannam. Loba jelema diasupkeun ka neraka jahanam kasirom minal jinni wal ins dibabet, dijuralit, dibebes, didur, dipeng. Sugan jahanam dia. Pan dipenggal, namanya dipenggal dipenggal, tarik sirahna gogo rolong eta sirahna getihna acret eta getihna pejitna acak-acak eta pejitna daek udah jak gelot eta na antung eta na naon eta ibu pan keur ngomongkeun jahanam itu dengan cuar cengil kunaon diasupkeun ka jahanam kunaon Allah langsung ngawaler eta jelema di duniana lahum qulubun boga hate tapi teu hayangeun nampa beneran boga panon mungun diajak bener boga ceuli teu hayangeun ngadenge bener diajak ngaji teu daek diajak kapan rasah teu daek diajak salat teu daek ulaika kal an'am cek Allah jelema nu kitu jiga sato jiga hewan jiga binat jiga mon balhum adol bahkan jelema nu teu daek salat cek Allah itu lebih sesat lebih hina daripada monyet. Emosi aing tah bohongan weh dengan sholat 5 waktu sesuai judul kan awalu ma yuhasabu minal abdi inna rabbihi yaumal qiyamah pertama kali ditanya ke poe kiamat lain emas rencem sabaraha puluh gram lain mobil mewah di mobil garasi sabaraha unit lain sabaraha penghasilan per bulan sabaraha puluh juta lain ditanya ku Allah di akhirat nyata salat osok apa tara bener apa henteu salatna eueuh deui nu ngajarkeun kajaba ajeng anu deukeut jeung urang betul tak sok di madrasah sing bener diajarkeun salat salat eta nu bakal ditaruh isukan ida saluhat sairu amalih wa ida fasadat sairu amalih mun bener salatna maka amal segen bakal diterima ku Allah nol besar sanajan Mekah bolak-balik rajin puasa tadarus tamat we sedekah panggedena salat teu bener nol moal diterima ku Allah amalna bahkan ketika Allah miwarang ibadah puasa Allah nitipkeun eta ayat ka malaikat Jibril ketika Allah miwarang ibadah haji ku Allah nitipkeun ayatna ka malaikat Jibril ketika Allah miwarang sadayana amal ibadah perintahna dititipkeun ka malaikat Jibril tapi ketika Allah miwarang salat teu dititipkeun Bu tuh ku Allah berjalankeun diisrokeun dimi'rajkeun ditaikeun ka Sidratul Muntaha karoprok mustawan dipanggil rasulna ku Allah ciri bahwa salat itu hal nu penting kita kira-kira lamun teu dititipkeun penting apa henteu penting teu dititipkeun ku Allah salat luar biasa judul panitia jadi orang suhunkeun ka Gusti ku salat ku istighfar wasta'inu bisobri wassalat suhunkeun ka Allah sagarupa ku ngalakuan sabar jeung salat seueurkeun istighfar komo ayeuna kaayaan terus luar biasa bencana di mana-mana terus dunia keur bergejolak Amerika geus perang ayeuna teh
tah deui. Asli Bu, ayeuna ekonomi di berbagai negara tos mulai tidak terkendali. Eueuh deui kajaba urang suhunkeun ka Gusti, ya Allah sing jadi putra abdi nu bisa ngajaga salat. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ibu, Bapak, Allah mau nurunkeun bencana, mau nurunkeun musibah, lamun di eta lembur aya nu maraca istighfar. Wa makana muadibahum wa hum yastaghfirun. Cek Allah moal aya musibah, moal aya bencana, moal nurunkeun kami adab ka ieu tempat. Da surat Al-Anfal cek Allah lamun eta jalma sok ngaraca istighfar. Kita serta bubar orang istighfar heula bade. Mudah-mudahan Allah nang tayungan lembur urang. Mudah-mudahan Allah ngajaga keluarga urang. Allah moal nurunkeun adab lamun urang ngahadirkeun manah, ngahadirkeun Rasul dina hate urang. Urang cinta ka Rasul. Kumi emut kana di Isra di Mi'raj kana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang istighfar sarangan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa وتوب علينا توبة نصوح وتوب علينا توبة نصوح صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Sakedap urang jemplingkeun suasana baham dibalemkeun mastaka ditungkulkeun urang ngadeus ka Gusti diajar dina manah urang badanten kadat entos nyiptakeun alam semesta nyiptakeun urang sadaya dat nu terang nu ngartos kana gerentes manah urang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, dina penghujung sasih Rajab tos lebat Saban di acara nu mulia abdi hadir sadaya, abdi sanes jami nu mulia, abdi sanes jami sae Gusti terang kumaha abdi nu saleresna.
Gusti nu terang kana naon rupi laku lampah abdi. Tiasa wae abdi nyumputkeun kagorengan payunan tatanggi kula wargi. Abdi tiasa nyumputkeun kaawonan payunan murid-murid abdi. Tapi di hadapan Gusti natra jelas kumaha kalakuan abdi. Abdi nu tukang duraka, abdi nu tukang maksiat. Gusti terang abdi nu tara bener dina ibadah. Tapi bageurna Gusti, nyaahna Gusti, teu dibolekerkeun kaheban abdi. Dihargaan ku batur. Inung nyaaheun keneh. Babaturan ngahormat. Tatangga ngajenan pasangan masih nyaah. Sanes sepeda abdi sae. Sanes sepeda abdi sae. Dihargaan ku batur. Teu aya kasaean di diri abdi. Ngan peda batur teu terangeun gorengna abdi. Teu diebrekeun, teu dibolekerkeun ku Gusti kakirangan abdi payunan batur ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagur Gusti. Abdi hirup keneh. Baham ieu ngobrol keneh. Kaditu kadieu ku Gusti abdi diwilbilikan di rizkian keneh ya Allah. Nugrahan luar biasa. Tapi abdi dolim ka diri sorangan ya Allah. Ampunten dosa abdi. Aya waktuna, aya mangsana sagala rupa ge moal kieu salamina. Aya waktu soca ieu bakal peureum, sampean ieu bakal eureun usikna. Cek beu ieu bakal eureun ngangupingna baham. Ieu bakal repeh moal ngobrol deui. Aya hiji dinten abdi bakal digarotong, dimarandian, disolatan. Dina poe harita harta banda moal dibabawa. Anak incu moal mimilu, pangkat jabatan moal dicacanak. Bakal dan amal nu bakal marangan abdi. Ya Allah, duka sabaraha sasi deui abdi ngarenghat. Duka sabaraha dinten deui abdi hirup. Bilih abdi pondok umur. Bilih abdi pondok umur ya Allah, mawatan abdi husnul khotimah. Mawatan abdi husnul khotimah ya Allah. Kuatkeun keimanan abdi sadaya ya Allah. Kuatkeun keimanan abdi sadaya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Upami aya keneh kasempatan abdi enjing hirup. Panjangkeun umur abdi. Panjangkeun umur abdi bari sehat ibadah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, manfaatkeun ilmu abdi sadaya ya Allah.
bertahan milik rezeki abdi sadaya paparing kalancaran dina urusan abdi ya Rob. Cobi sadayana bayangkeun Ibu Rama urang wajahna, bayangkeun kumaha perjuangan ibu urang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, abdi sadaya gaduh pun biang gaduh ibu nu kandung salapan sasi abdi kantos ngaheurinan patuangan emak, salapan sasi abdi kantos nyebabkeun anjeunna peungap capek berat lungseh dilawan ku anjeunna pun biar ibu abdi mamah abdi nu panggulana nyabak patuangan ngajak ngobrol ke abdi waktu abdi na kandungan di waktu batur can aya nu wawuheun batur can aya nu kenaleun anjeunna nu panggulana nyabak patuangan abdi di obrolan di usapan gorowok anjeunna ngarewas bager anak emas sing sehat sing gede milik sing loba ilmu pun biang nu pangheulana ngadoakeun abdi emak nu pangheulana ngadoakeun abdi anjeunna nu pangheulana usapan ngajak ngobrol ka abdi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, barang brol abdi lahir teu dipiceun teu dialungkeun keur orok abdi diibakan dieyong dibedong ku anjeunna mamah abdi anu sering abdi miceun geugeuleuna pangkonan anjeunna emak indung abdi batur nuju tibra pun biang panggeulana gugah kagiingkeun ku nangis abdi emak mama abdi di tengah wengi sering nyaring mepende usapan lawan tunu nepi ka subuh mepende abdi ya Allah tengah wengi anjeunna sok mepende abdi mama abdi 2 tahun abi nyadap Cipinarep nyusul ke anjeunna era capek lungseh dilawan dan nyakal di budakna mama nu keprak-keprak masak nyiapkeun tuangan jang abdi tos emak tilasna dibersihan ku anjeunna panguan abdi diberesan ditilepan tosna diseusehan ku anjeunna ya Allah agung jasa mama moal tiasa kabales jasa anjeunna ya Allah apunten abdi teu acan tiasa ngabingahkeun anjeunna apunten abdi ya Allah
kabayang katingali kene kumaha wajah Bapak abdi. Bapak anu sering papanasan hujanan, ucur kesangna seep tanagana milarian artos kanggo bekal abdi. Bapak abdi ditunjuk ku batur di mana maneh, angkat jungjung unggal panggul empai jalan mentas walungan milarian artos yang ngebiayaan abdi. Ageng jasa sama Bapak abdi ya Allah. Ageng jasa anjeunna moal kieu abdi mun teu aya mah Bapak abdi. Moal hirup abdi mun teu aya aranjeunna. Ya Allah ageng ku ageungna abdi aya tanaga kalah rumah tangga jongjon paduduaan jeung pasangan abdi. Ninggalkeun Ibu Rama tebih ku abdi ditinggalkeun anjeunna. Jongjon abdi paduduaan ngebangun rumah tangga teu kabayang meureun emak bapak keur nyalira di lembur eueuh nu maturan. Jadi bayang meureun emak teh keur nyeri sampean. Tadi emot meureun bapak keur nangkarak sorangan eueuh nu maturan. Apunten abdi ya Allah. Abdi joledar tarang ngaulan. Abdi tara nolongokan nelpon ge tara. Hiji waktu abdi uih ka lembur seueur jalmi tinggal riung di buruan. Ningali abdi ka tengah bumi ternyata aya nu nuju dibungkus ku samping kebat tos diibakan bade disolatan. Ngagorowok abdi mah bapak teu nembalan tos teu aya ti kieuna anjeunna. Teu kabujeng abdi menta ambura, kabujeng teu aya. Teu kabujeng abdi ngundang senyum gembira na pamun teu anjeunna ya Allah. Kabujeng teu aya anjeunna ya Allah. Apunten abdi ya Allah, apunten abdi. Dina wengi nu mulya abdi nyuwunkeun ka Gusti. Ya Allah, hapunten mamah bapak abdi. Mamah abdi jalmi biasa, hapunten dosa anjeunna. Bapak abdi jalmi biasa, hapunten dosa anjeunna. Tos teu aya ti kieuna. Tos teu aya ti kieuna. Cangkeun alambar anjeunna. Cangkeun alambar anjeunna. Nu aya keneh Ibu Rama abdi panjangkeun yuswana. Panjangkeun yuswa anjeunna. Angkat martabat Ibu Rama abdi ya Allah. Sehatkeun dohir batin anjeunna. Abdi sadaya hadir ka rumah tanggi. Islahkeun rumah tangga abdi sadaya ya Allah. Solehkeun anak turunan abdi. Solehkeun turunan abdi. Solehkeun murid-murid abdi ya Allah. Santri-santri abdi salehkeun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim sadaya nu hadir gaduh kahoyong hasilkeun maksudna. Guru-guru abdi panjangkeun yuswa guru-guru abdi ya Allah.
sehatkeun dohir batin anjeunna. Hadir ayeuna anu ngiring ngabantos kana terwujudna ieu acara. Para agnia anu ngabantos ku tanagi ku materi ku emutan gentosan kasayan aranjeunna ya Allah. Hasiutkeun maksudna. Jantenkeun ieu kasayan tawasul di barokahan milik rizkina. Hadir ayeuna nu gaduh permasalahan ya Allah paparin enggal jalan keluar tina masalahna. Hadir ayeuna nu gaduh pakasaban paparin berkah kasabna. Nu teu daramang enggal paparin sehat tina sanegala panyawatna. Jantenkeun ieu Rajab, jantenkeun ieu acara, janten saksi abdi cinta ka Rasul, janten saksi abdi hoyong disapaatan ku baginda Rasul. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana sawang sulane Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana